fa inin qadot iddatuha lamun mah awewe ditalak roja'i kudu jadi salakina alias talakna talak hiji atanapi talak dua ngan geus beak masa idahna hala lahu ai zaujiha nikahuha tah halal pikeun nu jadi salakina anu nolak ngawin deui ka eta pamajikan anu geus ditalak ngan geus beak masa idah ngan ngawin deuna rujuk deuna biakdin jadidin dengan akad anu baru watakunu jeung bukti mahu sartana ieu si jaoj si salaki badal akdi sabada akad nu kadua kalina alama bakia minatolak netepan atas tolak sasesana lamun kamari ngaragarakeun talakna talak hiji berarti sabada diakadan kantun dua deui talakna lamun kamari nolakna talak dua mangka sabada diakadan nu kadua kalina maka tolakna